Oh, ari kitu mah atuh. Ieu we panggagapkeun budaknya. Eta tak adinya ka Grand City View, Blok B nomor 150. Pi, kunaon eta motor didodorong kitu? Jiga nu sieun kabur wae. Kamana wae ngomong teh? Urang sidik kenean tukang tambal ban tuh tinggal itu. Kempes? Oh, kempes. Nah, make jeung kuduna ngan tukang tambal ban sagala. Harengges kudu dikumahakeun atuh. Aku tiup we ku api, apaan eta beuteung siga kompresor. Sia mah kakolot teh anger ngaheureun ku aing kudu di kieu. Kemana maneh? Nirurusuan gitu euy. Api. Tah capek pi. Sok diuk heula. Pi. Aduh. Tapi dek ka kelurahan. Nah, maneh euy. Tara-tara Cisasari rek ka kelurahan, aing curiga aya naon ye. Tapi aing harus ditanyakeun. Rek naon atuh di maneh? Rek nanyakeun bansos. Urang itu meunang. Lain pi. Rek nanyakeun ari meuli jeroan baju nu make BPJS di mana? Hai, bos sengklek. Ayo atuh. Ngomongna rek mandi heula. Tapi nah teh basa-basa acan ieu teh. Apaan teh tulus atau mandina oge? Nah, teh tulus sagala. Tadi nama orang terek mandi. Man pas ka kamar cai aya enteung penasaran urang teh ngacah heula. Kasep keneh. Jadi we teh tulus mandina oge. Lain di dinyana nu kasep, tapi kacana nu ruksak. Beuh, di dinya mah kababaturan teh meuni kacidap pisan. Neng, Naon, Kang? kamari basa dibonceng ku akang. Nah, panangan meni jiga anu ngadeg-deg. Nemeannya bobogohan, atanapi nemean diajak amengan. Meni jiga anu gempeur kitu. Sanes kitu, Kang. Teras, emang kumaha kitu? Eta teh pedah diajak ameng, tapi teh diajak tuang. Salatri, Kang, pami hayang apal mah. Hapunten pisan hilap. Hilap. Ngomong we teh nya ngajajanan. Dasar kele. Mang. Ojek? Poho neng, ojek. Ari ka Grand City View tah kadinya sabaraha, Mang? Mirah atuh neng, 20.000. Tah, pami sareng ieu budak jadi sabaraha? Wios neng, budak mah gratis. Oh, ari kitu mah atuh. Ieu we panggagapkeun budaknya. Eta tak adinya ka Grand City View, Blok B nomor 150. Nyamangnya nuhun pisan. Kade. Sep, Api. sugan apal. Ai obat kokolot teh naon euy? Atau gampang pi eta mah. Kunaon tah? Apal jeruk Bali? Apal atuh Sep jeruk Bali mah. Terus dikumahakeun. Kieu cara napi. Jeruk nama dahar ku api biasa. Tah, cangkangna ku api dijieun mobilan di talian. Gugusur ku api. Tuh pancageul kokoloteun teh jadi bubudakeun.
Terbalik mana yang mau? Mang Aceng, kenal Mang Aceng serangan wae. Jecing lah, aing keur pusing. Pusing kunaon dari Mang Aceng atuh. Ongkohna cenah roda kahirupan teh berputar. Tapi naha hirup urang mah kieu-kieu be teu robah-robah. Lamun kitu mah tuh Mang Aceng, berarti masalahna aya dua ti Mang Aceng teh. Naon bae dua teh teh? Nu kahiji rodana kempes eta teh Mang Aceng. Tah nu kadua rodana teh ruksak jadi teu muter-muter. Ih si koplok teh sia mah. Me pisek wae ka aing teh ku aing banting ge. Kunaon ngalamun wae atuh jeung ngalumuk di dia kos teh ucing wae. Nya kieu se kakarage meunang gajihan teh urang. Duitna geus beak deui wae. Dipake mayar hutang mah, dipake ka dapur mah, can jajan budak. Meni asa bingung. Atuh ngaranna ge hirup. Aya kabutuhan jeung pengeluaran wajar atuh, Pap. Nya aruh begitu nama. Ye, duit mah kos mantan siapa? Emang kumaha gitu? Nya. Ngelewat tungkul, datang langsung init deui. Oh, kemana wae ngomong teh.